Aduh, ya mah atuh cepot tingali. Aduh, ngeunah ieu gede, nu mane maleutik. Jadi kadinya tuh. Bawa daging, tapi tenanglah. Ampun. Gak usah takut, daging mah gak flu burung. Iya. Palingan banget wae si Ike di bawah heesnya teh yang gede. Saya mah teu sieun flu burung lah, pokoknya mah burungna cepot mah aman, bebas flu burung. Heeh, beres. Ya, soalnya burungna sieun ku ambu. Tiluan wae. Acahna nah teteh ngomong teh. Ye, sakitu. Ngala lauk heula heueuh, ala atuh anu dicu anu gurame anu tilu geuning. Apaan eta mah nu tatangga? Paok heula. Ampun. Kang ulah kitu. Dek neang heula ka lemur itu dek init-initan yang keluar negara dek milu sayembara. Nepungan heula ka lemur itu cuh. Sukana nu ngabakalan atuh. Da imah dewek mah belah dicu. Imah bapak mah di dicu. Namun imah si dewala dijual. Imah si gareng dikontrakeun. Aing anu penting mah naon kitu nya. Hirup mah di dunia urang teh ulah loba mikiran teuing batur. Pikirannya diri sorangan. Diri sorangan, naon mikiran batur. Heuy, Aya nu ngalangkung dah. lain aya nu ngalangkung indung sia teh. Aduh, Akang, aduh. lain atuh kumaha maneh sayur. Mahayur, emangna saya tukang sayur? Bukan kan nama kamu Yurike. Nya atuh manggilna tuh ayang yang gitu Oh iya, atuh. maaf yang begini yang masih cinta pada Akang ya Kang. Aduh Akang, saya mah cinta pisan sama Akang. Tiada lagi laki-laki di dunia ini kecuali Akang seorang. Aduh, thank you my girl. Coba ya Akang. Zaman ayeuna teh meuni susah pisan, sagala-gala naik, sagala-gala mahal. Tapi saya mah tetep we kajeun hirup miskin jeung Akang teu naon Akang. Alhamdulillah heuh tak kitu euy rumah tangga teh turutan. Rumah tangga cepot jeung Yurike anu sakitu rumah tanggana teh runtut raut sauyunan, sageugeus sapihanean, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Tuh. Kang, Oi. jadi kumaha atuh Kang? Iraha jalan-jalan Kang. Maknya unggal poe teh makana ikan asin, nasi oge geus garing atuh Kang. Sakakali teh bawa pamajikan jalan-jalan ke alun-alun atuh Akang. Oh, insyaallah. Jeung tibatan ke ku Akang dibere ikan pait. Nya mending nu asin atuh. Oh, si Akang mah tong teu inget unggal deket Akang wae geus asin. Kepingkeun mah laukna da aya keneh nu asin korong. Akang, maknya tega atuh. Ya moal atuh. Geura kieu ya urang teh pan urang rumah tangga teh geus heubeul. Nya. Urang geus boga anak hiji anu sakitu jalugjugna. Memang Akang oge lain teu hayang usaha dengan kaayaan ekonomi anu sakieu keuripuhna. Urang teh ulah dibarengan ku Ara jeung Subaha anu penting mah sabar tawakal heuh kitu nya. Bener Akang, unggal poe saya geus sabar, geus tawakal, geus berdoa. Kunaon? Antenya Akang bagus. Soleh, da si itu mah mitnah wae ka aing. Mitnah ka aing. Kang, Sirik sama aing boga pamajikan geulis teh. Kang, ieu Tingali bisi teh percaya. Aing mah nepi ka kitu tah rumah tangga. Akang, Sanajan. dicium ku Akang, kitu poe saya moal mandi, Kang. Tuh, percaya moal teu. mandi daweuh cai atuh lainna daweuh cai. Kang ya, Kang. Euy. Si Riko teh ka mana, Kang? Oh, eta Geus si 3 Riko. jam Jang. di titah ka pasar Dewek teh boga balik-balik. anak si Riko ngaranna teh. Nya. Ya indungna Rike. Nya. Tah dewek reke sakedeung deui. Geus 3 jam ya Kang, can balik-balik. Ka mana Ieu atuh teh nya? justru itu Kang,
sieun bisi teuing-teuingeun kayak bisi-bisi dugem. Lain ai Mun ngilu budak ayeuna mah dugem kena narkoba dah teuing-teuingeun akang palalaur Amit atuh. amit, moal anak urang mah sanajan sangsara balangsak moal terlibat kena narkoba nih. Moal. Moalnya. Insyaallah, Kamana cing teu percaya. balik-balik ya, Kang. Hah? Teu balik-balik. Akang tadi ninggalin teu inditna. Ayo waktu ini nama ninggal akang teh. Kuning, kuning. Tak. Waalaikumsalam. Aduh, di mana wae sih teh jang atuh duh. Heuh syukur jang. Tingali Abah, Jalujug anak saya anak menikah aing. sep jika indungna, mun jika bapana mah balangsa. Pek, goreng aing pek. Mawa naon ieu teh balanja? Naon teh teh Bawa kok? telur, Heeh. bawa daging, terus bawa timun. Ini mah buat ambu. Aduh, ieu mah atuh cepot tingali. Aduh, ngeunah ieu gede, nu mane mah leutik. Weh, jadi kadinya atuh. Bawa daging, tapi tenanglah. Ampun. Gak usah takut, daging mah gak Ya, flu burung. ieu. Hah? Palingan burung, banget Sa. wae si Ike Aduh. di bawah heesnya teh yang Cepot. gede. Hei, Saya mah teu sieun flu burung lah, pokoknya mah burungna cepot mah aman, bebas flu burung. heeh Ya, beres. soalnya burungna Heeh. sieun ku ambu. Piluan wae. Ulah Ya ngabodor Allah. maneh kok. Nah loba-loba teuing. Naon? Nah loba-loba teuing saya eta teh mere duitna ngan 5.000. Maknya kabeli endog, kabeli ieu teh naon bonteng, kol sagala macem. Ieu mah pasti manehnya nyokotnya, malingnya, ngarampok. Ambu. Ambu saya juga kesian sama Abah sama Ambu setiap hari teh makannya ikan asin mulu. Lama-lama jadi asin. Pek udah sia ngabodor geus asin hareupeun ieu aing mah. pek. Pek ngabodor hareupeun aing pek. Ya. Bina-bina teh Ini. mana teh si kok. Habis nemu karung. Eta naon eta? Naon ieu teh? Aduh. Oh selimut, salah. Eta teh naon? Meni loba-loba teuing ieu teh ti mana ada duitna teh cukup. Nemu karung ada Ya duitnya. ampun. Nah, eta naon teh di gemol? Eta duit isina duit saha meni loba. Sia kade sia si kok. Riko, turuna cepot jeung ambu mah eueuh nu jadi maling. Nah, habis loba nu kieu pasti malingnya nyokotnya. Kade Riko, ampun Riko, dewek mau ulah dibawa kainya kok. Abah, Kadekeun kaikeun. saya nggak maling. Saya nemu. Ini teh lagi di jalan tiba-tiba teh aya karung ieu. Naon teh di jerona teh? Ke cing tingali. Duit. Astaga. Sakumaha? Loba jutaan duitna. Alah si Eko kade si aing Saya mah mah aduh ampun. Saya mah cuma ngambil sedikit karena kesian sama Abah sama Ambu. Makannya cuma ikan asin mulu, makanya saya beliin ini semuanya. Itu teh bukan duit kamu, tidak boleh itu. Denger nih, kalau kekayaan dicarinya dengan jalan yang tidak baik, nasib kita juga nanti tidak baik, nanti jadi jelek, betul nggak? Mikna. Ambu nggak mau, Kok. balikin nih. Ya, memang harus dibalikin. Kok. Tapi sayang. Kok sayang sih? Itu mah bukan punya kamu. Ambo itu tidak pernah mengajarkan mencuri. Walaupun kita hidup miskin, jangan kita menyimpan barang orang lain. Nanti mengundang nasib tidak baik. Betul tidak? Betul. Eta Mikna benerkeun tadi. Makanya kasep maling atuh. Mikna copot. Tah gitu sok, tah benerkeun capitkeun gitu. Abeh rada tarik. Ah, tos lah. Kasep anak aing kasep Ya ya. udah balikin aja tuh. Ya bapaknya merenya harus kita balikin deui atuh. Balikin atuh Abah ya. Balikin Bagi satu lagi atuh grengnya. 1, 2. Ampun tatangga aing mun centil sia Aduh, urang. cepot si ontohot datang dari rek naon ya ka dieu. Saha tohot? Saha? Mane atuh rek naon datang ka dieu? Itu tadi ngapain sih Riko? Tah si Riko Bawa teh- apaan itu banyak banget? Eta si Riko teh tadi ka pasar. Tong gituan atuh ka dieu nempona. Habis ini ngeliatin mulu dari tadi. Apa mana tong centil atuh. Lain centil ieu atuh mun segala dipake. Aduh ampun. Itu tadi bawa Padahal apaan? hirup nama Teh? sarua we jeung aing sangsara si eta teh.